Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 13 Desember 2025 masih dina suratul Kahfi ayat ka-25 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu jeung netep cicing tinggal dina guha anu tujuhan tegesna fi kahfihim dina guha him eta ashabul kahfi. Jadi dina jero guha teh ashabul kahfi teh tertidurna sabaraha cenah salasa tilu miatin ratus sinina pirang-pirang tahun. Jadi 300 tahun. Eta menurut hitungan Masehiyah. Wajdadu tis'a jeung ditambahan tis'a 8 tahun lamun perhitunganna hijriyah. Margi dina 100 tahun teh perbedaanna hijriyah jeung Masehiyah mah 3 tahun. Janten upami 300 tahun teh 8 tahun bentenna. Jadi upami Masehiyah mah 300 tahun, upami hijriyah mah 308 tahun. Saterusna. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Allahu ari Gusti Allah. A'lamu eta anu maha uninga bima labisu tina naon perkara labisu anu caricing tumetep eta ashabul kahfi. Anu jelas nama nu rinci nama Allah nu maha uninga. Jadi eta mah 308 tahun teh duka langkung atawa kirang nu jelas nama Allah nu maha uninga. Sabab naon lahu eta tetep bagi Allah pikeun Allah ghaibus samawati naon perkara anu gaib as-samawati di pirang-pirang langit sadayana ge Allah maha uninga wal ardi jeung di muka bumi. Absir maha jelas Allah, maha terang benderang Allah bihi kana pandangan Allah. Jadi teu aya dina jero liang cocopet dina naon oge anu teu katingali ku pandangan Allah. Allah mah maha eces, maha uninga kana liang anu paling dalam, liang cacing liang naon oge Allah maha uninga. Wasmi jeung Allah teh maha mendengar. Gitu. Langkahna sireum ogenan, langkahna semut anu paling kecil Allah maha mendengar. Apalagi suara anu gerentas hati manusia juga Allah maha mendengar. Tah eta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malahum teu aya pikeun saurang ogenan di antara manehanana min dunihi ti salian ti Gusti Allah miwaliin tina saurang ogenan bisa ngalindungan. Teu aya kecuali Allah anu tempat berlindung. Wala yusyrik jeung teu aya pamusyrikan. Teu aya sekutu hartos nama. Fil hukmi dina Allah nangtukeun hukum ahadan saurang ogenan. Jadi Allah mah nangtoskeun hukum teh teu aya campur tangan ahadan saurang ogenan. Allah netepkeun hukum, Allah anu nangtukeunana sadayana oge milik Allah, teu aya campur tangan ahadan. Saterasna. Watlu jeung sok bacakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Ma uhiya naon perkara anu geus diwahyukeun ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad ilaika ka anjeun. Kalebet ieu hikayah ashabul kahfi sok bejakeun ka kaum Quraisy anu teu acan tarangeun sadayana bacakeun sabab eta teh min kitabir rabbik eta teh tina kitab Allah Subhanahu wa taala rabbika pangeran anjeun nyata kitab Al-Qur'an. Allah janji dina Quran teh naon cenah la mubaddila moal aya nu bisa ngarobah moal aya nu bisa ngagantikeun li kalimatihi kana kalimat Allah. Kajeun sahurup kajeun sakecap moal aya nu bisa masukkeun moal aya nu tiasa ngarobah komo ngagantikeun ku kalimat sajeun. Sabab Allah tos janji Allah nurunkeun Al-Qur'an Allah anu ngajagana. Walau tajida jeung moal manggihan min dunihi tila selain ti Allah moal aya nu bisa nulungan moal aya nu bisa mere perlindungan ti salian ti Allah multahada kana jadi
perlindungan. Jadi orang teh kedah nyuhunkeun perlindungan teh ka Allah Subhanahu wa taala. Margi moal aya saurang oge anu tiasa ngalindungan di dunia jeung di akhirat, angin Allah tempat penyelindunganana urang sadayana. Umat kafir, umat naon ogenan tetep moal bisa nyalindungan kecuali Allah anu tiasa ngalindungan urang sadayana di dunia jeung di akhirat. Barakallahu lakum, mugi aya manfaatna sakalimah dua kalimah insyaallah dinten Senin petepang deui dina waktos sareng gelombang anu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.